Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal fil jiddi tetep dina mertelakeun nya-nya atanapi sungguh-sungguh, wal muwadhabati jeung ngamayengkeun, wal himmati jeung cita-cita atanapi pasejaan anu gede dina ngaji. Sumala budda tuluy teu meunang henteu eta maujud minal jiddi tina nya-nya dina ngaji, wal muwadhabati jeung ngamayengkeun ngaji, wal mulazamati jeung tumetep atanapi tetep dina ngaji, li talibil ilmi pikeun jalma nu nyupri ilmu, wa ilaihi jeung eta tetep kana itu labudda minal jiddi ila akhirih. Al isyaratu ari isyarah fil qur'ani dina al-Qur'an. Qauluhu ta'ala tegasna dawuhan Allah ta'ala ayat walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Walladzina jeung ari jalma-jalma jahadu anu nya-nya itu ladzina fina di jalan kami Allah, lanahdiyanna eta yakin bakal nuduhkeun nyaan kami Allah, subulana kana pirang-pirang jalan kami Allah. Man saha jalma tolaba anu nyupri si eman syai'an kana hiji perkara, wajadda jeung nya-nya atanapi tekun itu si eman, wajada tah pasti menang itu si eman. Waman jeung saha jalma qara'a anu ngetrok-ngetrok itu si eman, albaba kana panto, walajja jeung tuluy-tuluy atanapi tekun itu si eman, walaja tah pasti asup itu si eman. Waqila jeung diucapkeun naon biqadrima, lafad biqadrima kalawan kira-kira na perkara, tata'anna anu tekun, tata'anna anjeun kana itu emak, tanalu taha pasti menang anjeun mah kana perkara, tatamanna anu nyita-nyita atawa anu jadi cita-cita itu emak keur anjeun, atawa tatamanna anu nyita-nyita anjeun kana itu emak, atawa deui nu enakeun mah anu boga cita-cita anjeun kana itu emak kitu tah sateuing. Kila dicaritakeun naon lafad yuhtaju fit ta'allumi, yuhtaju dipikabutuh fit ta'allumi dina ngaji, wat tafaqquhi jeung neangan pangarti, naon ila jiddis salasati nya-nyana tilu jalma kitu tah. Al muta'allimi tegasna hiji jalma anu ngajina, wal ustadzi jeung kadua guruna, wal abi jeung katilu bapana. Ingkana lamun bukti itu ab fil ahya'i eta tetep dina kaayaan jumeneng keneh. Ansyada parantos ngadangdingkeun atanapi ngaluarkeun syiiran ni ka kaula saha asy-syaikhu syekh al-imamu nu jadi imam, al-ajallu anu agung, al-ustadzu anu jadi guru, Sadiduddin nyatana Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi, li Syafi'i anu didawuhkeun ku Imam Syafi'i atanapi kagungan Imam Syafi'i. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in, mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun
mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun al-jiddu yudni kulla amrin sya'i'in al-jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Kawan mulagam tadi mah al-jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Ari teman ngadeketkeun perkara nu jauh kakuring rejeng mukakeun panto nu ditulakan. Lain teman sanes teman di luhur teh. Ari tekun ngadeketkeun perkara nu jauh kitu teh tekun. Kakuring rejeng mukakeun panto nu ditulakan. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi imru'un zu himmatin yubla bi'aishin dhaiqin. Pantes pisan makhluk Allah kabingungan hayang ngaji tetapi bekalna rupak. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tayyibi 'aishil ahmaq. Tanda qada rejeng papasten pangeran bener ripuh kufur senang tebalangah. Lakin min rizqil hijahuri mal ghina. Kau dimana dipanggilkan atuh. Lakin min rizqil hijaharumal ghina diddani yaftariqani ayyu tafarruqin bi ayyatafarruqin. Biasa nu dirizkian ku ilmuna. Ulah kenceng teuing. Biasa nu dirizkian ku ilmuna langka bareng jeung beunghar sok pakirna. Langka bareng rejeng beunghar sok pakirna. Tah kitu. Al-jiddu ari katekunan yudni eta ngadeukeutkeun itu jiddun kulla amrin kana saban perkara syai'in. Tanapi syasi'in ku hamzah ku sin nya anu jauh itu kullu amrin. Wal jiddu jeung ari katekunan yaftahu eta ngabukakeun itu jiddun kullababin kana saban panto mughlaqin anu ditulakan itu bab.
wa ahaqqu khalqillahi ari panglayak-layak na makhluk Allah Ta'ala bilhammi kalawan menang kabingung imruun eta jalma zu himmatin anu ngabogaan cita-cita banget itu imruun yubla anu dibere cocoba itu imruun bi aisyin dayyiqin ku kahirupan anu rupak. Wa minad dalili jeung eta tetep tina sawarehna dalil alal qodoi kana qada wa hukmihi jeung papasten Allah bu'sul labibi ari karupekan jalma berakal wa tibu aisyil ahmaqi jeung jembar kahirupan jalma anu baroga jeung jembar kahirupan jalma anu baragajul anu kumprung ahmak. Lakin naman tatapina jalma ruziko anu dirizkian itu si eman al-hija kana akal sampurna haruma maka kahalangan naon al-ghina kasugihan. Diddani ari akal jeung gina eta lalawanan dua yaftariqoni anu beda-beda duanana ayya tafarruqin kalawan beda pisan. Wa ansyadtu jeung parantos ngadangdingkeun atanapi ngaluarkeun syairan kaula li ghairihi pikeun atanapi pikeun lianti itu dawuhan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tamannaita antumshi faqihan munadhiran. Ieu baharna bahar tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Tamannaita antum si faqihan munadhira bi ghairi anain wal jununu fununun. Arab panyup ngarep panyupri hirup teh ngajadi faqih henteu temenan nu gelo teh mangrupa-rupa walaisa tisabul maliduna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Munggu adat mual hasil barang henteu kasab ilmu oge kawas harta tah sarupa. Tamannaita boga cita-cita anjeun antum si kana hayang jadi ahli antum si yen ulikeun dia tuh tamannaita boga cita-cita anjeun antum si kana yen jadi anjeun faqihan barina ahli fiqih munadhiron tur anu tukang ngabahas ilmu bi ghairi anain barina kalawan henteu aya kamasakatan wal jununu jeung ari gelo fununun eta rupa-rupa walaisa jeung moal bisa naon iktisabul mali ngasab harta banda duna masyaqqatin kalawan henteu masyakat
tahammala. Oh, tahammala tadi lain tahammaluha. Tahammala anu nanggung anjeun. Oh, di pial mudorekeun getang bener tahammalu. Jadi ngebuang tak di mimitina. Tahammalu anu nanggung anjeun hak kana masyakat. Fal ilmu maka ari ilmu kaifa yakunu eta kumaha bukti itu ilmu. Qala parantos ngadawu saha Abu Thayyibi Imam Abu Thayyib. Walam ara fi uyubin nasi aiban. Baharna wafir mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun fa'ulun biqadril walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami henteu tembong aibna jalma nu cacad anging nu kurang tarekah padahal kadugaeun. Walam aro jeung teu nyaho kaula fi uyubin nasi dina kacacadan pirang-pirang jalma aiban kana hiji kacacadan. Kanaksil qadirina saperti kakurangan jalma-jalma anu anu bisa anu kadarugaeun kabeh gitu. Seperti kakuranganana jalma-jalma nu kadarugaeun kabeh alat tamami kana nyampurnakeun tapi henteu nyampurnakeun gitu tara sampurna mah. Wala buda jeung teu meunang henteu tamawujud li tolibil ilmi pikeun jalma nu nyupri ilmu min sahril layali tina melek tegesna nyaring ti peuting. Kama sapertikeun perkara qala nu parantos ngadawuh kana itu emas saha asyairu ki syair. Biqadril kaddi taktasibul ma'ali. Ieu baharna masih wafir mufa'alatun fa'ulun. Biqadril kaddi taktasibul ma'ali. Faman talabal ula saharal layali. Singke ketarekahan kamulyaan saha anu hayang mulya ti peuting sing nyaring. Tarumul izza thumma tanamulaila yaghusul bahra man talabal laali. Hayang mulya tapi sareti peutingna teuleum lamun hayang mutiara teuleum di lautan. Jadi semujing jeteung lamun hayang mutiara teuleum di lautan balangsak gitu. Ulul bibil himamil awali wa izzul mar'i fi sahril layali. Mulyana martabat sumanget nuluhur agungna jalma nyaring ti peuting tafakur. Taroktun nauma rabbi fil layali li ajli ridho kaya maulal mawali. Gusti abdi ngantunkeun sare tiap wengi ngantosan ridho Gusti anu utami. Waman romal aula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali atau muhali nu hayang
ya teu keukeuh tarekahna ngalebar umurna neangan anu muhal fawafiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali abdi tulungan kana ngahasilkeun ilmu abdi dugikeun kana antekna kamulyaan ma'ali kadinya biqadril kaddi kalawan ngitung-ngitung kamasakatan taktasibu ngasab anjeun al ma'ali kana pirang-pirang darajat luhur faman maka saha jalma tolaba nu neangan si eman al ula kana darajat luhur saharol laili tah melek peuting atawa saharo tah melek itu si eman al-layali dina pirang-pirang peuting gadang lain gadang katang jadi nyaring ti peuting gitu tah tarumu ngamaksud anjeun al-izza kana kamulyaan summa tanamu tuluy sare anjeun lailan dina waktu peuting yaghusu telem al-bahro kajero sagara sahaman jalma tolaba anu neangan si eman Allah ali kana inten permata uluwul ka'bi ari luhurna kaagungan bila himami eta ku pirang-pirang cita-cita al-awali anu gede wa izzul mar'i jeung ari kamulyaan hiji jalma fi saharil layali eta tetep dina melek dina waktu peuting taroktu ninggalkeun abdi an-nauma kana sare robbi duh pangeran abdi fil layali dina pirang-pirang wengi li ajli ridoka karena arah-arah karidoan Gusti ya maulal mawali hei gustina saban-saban Gusti waman jeung saha jalma Roma anu hayang darajat si eman al-ula kana anu mulya min ghairi kaddin bari henteu nyieun kamasyakatan adoa maka nyia-nyiakeun itu si eman al-umro kana umur fi talabil muhali dina neangan anu mustahil fawafik maka mugi maparin taufik Gusti ni ka abdi ila tahsili ilmin kana tiasa ngahasilkeun ilmu wa balligh sareng mugi ngadugikeun Gusti ni ka abdi ila aqsal ma'ali kana pangluhur-luhurna darajat kamulyaan wa qila jeung diucapkeun deui ngaon ittakhidil laila jamala ieu mah baharna bahar romal ittakhidil laila jamala tudrik bihi amala jadikeun peuting tutumpakan kana ilmuna pasti pinanggih kana anu diharepna ittakhid kudu ngajadikeun anjeun al-laila kana peuting jamalan kana jadi onta maksud jadi onta teh jadi tutumpakan tudrik ta bisa ngahasilkeun anjeun bihi ku sabab eta lael amalan kana anu dicita-citakeun qalal musannifu wa qad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na cekap wallahu a'lam bissawab.